watajawajtu sareng geus ngalebur kami tur Allah anhu tindu si iman as-sayyiati kana pirang-pirang perbuatan kaawal wala akhruku moal ngadu kami lisanahu kana lisana itu si iman pinnari dina neraka nu sering maca basmalah anawan basmalah bismillah wa ajirhu sareng bakal nyalametkeun kami hu ka itu si iman wa abiru sareng bakal nyalametkeun kami hu ka itu si iman min azabil qabri tina siksaan kubur jantan seueur pisan padilahna lamun urang seueur maos basmalah dina ucapan. Ayo sahur ucapan kinadim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ngawitan Nabi ngaos ngaos dinya. Ngawitan ieu nadoman ku aosan basmalah atau ngawitan Nabi ngaos kana ieu nadoman kalawan ku bacaan basmalah. Jadi bismillah aya dua. Bismillah ngawitan Nabi ngaos kalawan nyebatin dengan Allah kana ieu nadoman. Kalawan nyebatin dengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maha murah Allah, sifatna Allah Rahimi anu maha asih Allah. Jadi bismillah dua tadi mah bismillah nadoman teh ilmu sonik tadi. Al-kalamu hari pembahasan kalam atau kalimah. Ala basmalati kana bismillah eta syahirun anu masyhur muntasyarun anu dimasyhurkeun jidan kalawan kacida palanatilu teu manjing-manjing abdi manjing-manjing abdi bihi kalawan kalam li anna li golibil pununi kusabab eta tetep pikeun galib-galibna pirang-pirang pan li anna li golibil pununi kusabab eta tetap pikeun galib-galibna pirang-pirang pan al ilmiyati anu bangsa ilmu al ilmiyati anu bangsa ilmu ta'alluqan anu aya hubungan biha kalawan itu bismillah. Walidhalika sareng kulantaran itu li anna li golibil pununi tarujuna kana li anna li golibil pununi walidhalika sareng kulantaran itu li anna li golibil pununi afroda mencil afroda mencilkeun ha kana itu basmalah bismillahirrahmanirrahim an-nasu saha. Nah, ya Pak Ilman. An-nasu pirang-pirang jalma-jalma. An-nasu jalma-jalma. Bitasnipi kalawan ngarang. Walinak tasiri supaya ngaringkes kami. Ala zikri hadisin kana ucapan nana hadis. Musal salin anu rantai-rantai waridin anu kawarid fi fadliha dina kaunggulanana itu bismillahirrahmanirrahim. Tabarrukan barina ngalap tabarruk atau ngalap berkah. Tabarukan barina ngalap berkah biha kalawan itu basmalah bismillahirrahmanirrahim. Panakulu maka ngucap kami nakola nukil saha sahibun anu ngagaduhan ieu kitab Miftahul Falah kana lafad Miftahul Falah
Anil Futuhatil Makkiyah tina kitab Futuhatil Makkiyah tadi rujuk teh nami nanti sebar nanti tukilan-tukilan para musonif. Anil Futuhatil Makkiyah tina kitab Futuhatil Makkiyah hadisan kana hadis musal salan anu rantai-rantai bikauli kalawan ucapan aranjeun kabeh kullu marrawatihi kullu marrawatihi tegesna rawi na itu hadis anu ngariwayatkeun itu hadis billahi kalawan Gusti Allah al-adimi anu maha agung Allah laqad hadasani makanya tanah geus maparinan hadis ka kuring saha fulanun ki fulan ila Anas bin Malik katampiti Anas bin Malik radhiyallahu anhu radhiya muga ridwan sahu Allah Gusti Allah anhu ka Anas bin Malik wa qala buktos ngadawuh itu Anas bin Malik billahi kalawan Gusti Allah di kalawan ngucap itu Anas bin Malik billahi kalawan Gusti Allah al-animi anu maha agung Allah laqad hadasani yakin nyata geus ngawartakeun ka kuring saha Abu Bakar Siddiq Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wa qala ngucap itu Abu Bakar As-Siddiq billahi kalawan Gusti Allah al-adimi anu maha agung Allah laqad hadasani nyatana geus ngawartakeun hadis ka kuring saur Abu Bakar saha Muhammadil Mustafa Sayyidina Kanjeng Nabi Muhammad Mustafa anu dipilih sallallahu alaihi wasallam salam muga rahmat sallallahu Gusti Allah alika Kanjeng Nabi wasallam salam muga paring kasalamatan wa qala ngadawuh Nabi billahi kalawan nyebat jenengan Allah al-adimi anu maha agung Allah laqad hadasani nyatanya geus maparinan geus ngawartakeun hadis geus ngawartakeun ka kami saur Kanjeng Nabi saha Jibril malaikat Jibril tah ieu berarti ti Anas bin Malik teras ka Abu Bakar Abu Bakar napi Abu Bakar ti Kanjeng Nabi napi ti Jibril saha Jibril malaikat Jibril wa qala ngadawuh Jibril billahi kalawan Gusti Allah al-adimi anu maha agung Allah jadi maca basmalah laqad hadasani pastina nyata geus ngawartakeun ka kami saur malaikat Jibril saha Israfil malaikat Israfil biijati kalawan kamuliaan kuring wajudi sareng kaberkahan kuring wa qarami sareng kamuliaan kuring wajudi sareng kaberkahan kuring tadi dinya teh ti mereka Israfil mah teh Israfil katampe ti Allah gitu tapi ijati dinya teh berarti kemuliaan Allah wajudi sareng kaberkahan Allah qarami sareng kamuliaan kuring teh ka Allah man ari saha jalma qara'a anu maca itu si man bismillahirrahmanirrahim kana lafaz bismillahirrahmanirrahim bismillah kalau nyebat dengan Allah sifatna Allah ar-Rahman yang maha murah Allah sifatna Allah ar-Rahim yang maha rahmur ada asih Allah mutasilatan bari anu nyambung
bi fatihatil kitabi kalawan pembukaanna ya kitab, fatihahna kitab, marotan kalawan marotan wahidatan kalawan sabalikan. Jadi mana ngarek tulis orang kudu tong hilap maca basmalah atau rek nanaon we kullu amrin dibalin. Nah, jadi sakabeh perkara dianggap saya kada diawasan ku basmalah. Oke, alhamdulillah. Ishadu saksian ku aranjeun kabeh. Nah, marotan wahidatan kalawan sabalikan. Ishadu saksian ku aranjeun kabeh alayya ka kami surah Allah anni kana sanyana ka kuring surah Allah eta qad gopartu geus ngahampura kami lahu pikeun man wa qabiltu sareng nampa abdi sareng nampa kami surah Allah min huti man al hasanati kana pirang-pirang kasayan. Pokoknya itu nampak abdi berarti nya tahu itu teh di mana lalu katanya simkulit nampak abdi min huti itu mah al hasanati kana pirang-pirang kasayan. Wata jawajtu sareng geus ngalebur kami surah Allah anhu itu si man asayiati kana pirang-pirang kagorengan kaawangan. Wala akhruku moal ngaduru kami lisanahu kana lisana itu si iman finnari dina neraka. No sering maca basmalah. Nanawan basmalah bismillah. Wa ajiru sareng bakal nyalametkeun kami hu ka itu si iman. Wa abiru sareng bakal nyalametkeun kami hu ka itu si iman min azabil qabri tina siksaanana kubur. Jantan seueur pisan padilahna lamun urang seueur maos basmalah dina naon ucapan urang. Min azabil qabri dina siksa kubur. Wa adzabin nari sareng tina siksaan neraka. Wa adzabil qiyamati sareng tina siksaan poenan kiamah, poenan akhir. Moal aya di poenan akhir saarus eta nyata poenan kiamah hancurna sakabeh alam dunya. Wa yulaqoni sareng bakal mangihan bakal papanggih man ka kami surah Allah bakal manggihan atau papanggih man ka kami qoblal anbiya'i satu ajana para nabi wal auliya'i sareng pirang-pirang walina Allah pirang-pirang kekasihna Allah azmaina tegesna mah sadayana. Wa qala sareng parantosna dawuh atau ngandika atau ngucap sa'ana dimuki nadim rahimahullah muga ngarahmathu ka eta kinadim saha Allah Gusti Allah. Alhamdulillahi ala dawami summa salatuhu ma'assalam ala imami rusli wal anbiya'i Muhammadin wal ali wal abna'i. Teh artian mah maksudnya dologatan bisa teh artinya doman gitu. Itu bukan kayak mamoran kapanah artinya doman galaskeun ka pun guru bisa pun guru deh guru orang sedaya mau taroskeun mudah-mudahan nadomana aya teh. Alhamdulillah ari sadayana puji anu opat atau ari alhamdulillah ari sadayana puji anu opat qadimun li hadisun li qadimun lillahi eta kaungan Allah alad dawamina tepan kana salamina summa sholatu tuluy ari rahmat Allah summa sholatu tuluy ari rahmat Allah masalami satana kasalamatan ala imamir rusli eta muga tetep eta ala imamir rusli muga tetep kanu janten pimpinana para rasul pirang-pirang utusan karena pimpinana pirang-pirang utusan
wal ambiyai sareng pirang-pirang para nabi, Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ali sareng kakulawargana Kanjeng Nabi, wal abnai sareng pirang-pirang katurunanna Kanjeng Nabi. Qaulal ulama'u rahimakumullah. Kayaknya ini mah. Wallahu a'lam bishawab. Tadi can didarasnya ku abi bisa lepat. Udah dibaca deh. Wallahu a'lam bishawab.